Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujabal khitan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil insi wal jan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa afdalul anam wa misbahudz zulam wa rasulul malikil allam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa sallama tasliman katsira ila yaumil izdiham. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkamil ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala fi ayatin akhar, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun bunyaddin 'alan nadhafah. Wa qala fi haditsin akhar, idza mata ibnu adama in qata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwah salam mugia Allah curahkan kajunjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad. Hadaratal mukarramin, para sepuh pina sepuh, para kiai, para alumni, saumumna kiai nu haladir wengi ieu, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Riyadul Mubtadiin anu kujisim kuring sangat dipika hormat, terutami pisan umi sakaluargi. Mugi-mugi umi sakaluargi beserta putra putri mantu cucu beliau sing dipaparin kesehatan lahir batin, diparanjangkeun yuswa nu bararokah. Mugi-mugi ieu pasantren sing langgeng ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan wa ma haulahu nafi'an lana wa liman ba'dana bi barakati ulama'ina wa syaikhina wa syaikhi masyaikhina. Allahumma hadhihi dar darullah wa fiha ibadullah ammirha ya Rabbi bijahi Taha Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Terutami pisan sahibul bait AA sakaluargi, mugi-mugi sing diberkahkeun hajatna, putrana anu parantos dikhitan sing didamel putra anu soleh. Para qori anu parantos macakeun ayat suci Al-Qur'an anu sakitu sawarana melengkang melengking melengkung. Mudah-mudahan sing dipaparin kori-kori urang kesehatan lahir batin tambih-tambih berkah manfaat ilmuna.
terutami pisan para santriyin, para alumni pesantren Riyadul Mubtadiin. Mudah-mudahan sing dipaparin ilmu anu manfaat, sing dipaparin kaberkahan, kaistiqomahan li'la'i kalimatillah, sehingga orang istiqomah di bumi ngamalkan ilmu ti guru-guru orang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khitan eta undang-undang Allah. Setiap manusia ngalaksanakeun perintah Allah, dan perintah Allah itu ngandung hikmah atau rahasia anu kadang-kadang urang teterang dibalik rahasiana. Kunaon urang teterang? Lantaran urang mah teu boga ilmu. Kunaon teu boga ilmu? Lantaran urangna heubeul teu daek neangan. Kunaon teu daek neangan? Lantaran ngedul. Kunaon ngedul? Lantaran tolol. Geus terakhir tah. Titik sagede jebuk. Sehingga para hadirin, Allah ngutus para anbiya wal mursalin, di antarana nabi akhir zaman, nabi urang Nabi Muhammad. Rasul nyandak agama tujuanana supaya umat salamet di dunia, salamet di akhirat. Naon ngaran agama? Ngaran agama eta wad'un ilahiyun yad'u li ashabil uqul ala ma huwa min indir rasul. Ngaran agama itu undang-undang Allah, pelaturan-pelaturan Allah anu dicandak ku Kangjeng Rasul. Asyari' majazan huwallah, asyari' haqiqatan huwallah, asyari' majazan huwar rasul. Undang-undang Allah anu dicandak ku Kangjeng Rasul, tujuanana supaya umat salamet di dunia, salamet di hayang ya urang kabehan salamet dunia akhirat. Atuh jacalager ngomong nama. Nu tilok salat ngomong nama hayang salamet, nu tilok ngaji ngomong nama hayang. Anu maling ge embung kapanggihan hayang salamet, calager ieu jelema kabeh ge ngomong nama. Hayang salamet dunia akhirat, tages lamun hayang salamet mah ikuti agama. Kunaon urang kuari? Tani kurang berkah, dagang kurang berkah. Sabab tani urang, dagang urang kadang-kadang teu mengikuti jalur agama. Maka ialah diantarana undang-undang Allah khitan. Tah, ieu anak teh titipan ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap anu dititipan urang kudu jujur, kudu amanah ngalaksanakeun titipan. Sabab hirup eta ngalaksanakeun amanah. Ti saha? Ti nu bogana. Saha nu boga dunia? Allah. Geus ceuk Allah siamah ibadah bae ka aing, adapun rizki aing nu ngatur. Makana aya hiji wali ngomong kieu, teu kaharti ka jelema ari perkara nu geus diudag anu ari perkara anu geus yakin ditanggung ku Allah diudag-udag, turun isuk datang sore, turun poek, balik poek, ngabelaan anu soek. Masya Allah. Mangnya bener teman. Ya Allah, turun poek, balik ngabelaan anu. Nah, Masya Allah, Rabbana Karim. Coba eta ari perkara nu geus ditanggung ku Allah diudag-udag, ari perkara nu teu ditanggung teu diudag-udag. Mana nu teu ditanggung ku Allah? Ibadah urang, salat urang, ngaji urang, puasa urang. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat, laha manfaat ka urang keneh bae mun urang ibadah ka Gusti Allah,
wa alaiha maktasabat madarat ka awak urang keneh bae lamun urang maksiat ka Gusti Allah. Maka cek Gusti Allah aing diantarana nyieun makhluk teh dua seueur makhluk Allah ngan diantarana aya surga aya neraka. Jalma nu takwa surga, jalma nu doraka bagiana neraka. Geus tinggal milih bae jageus karolot ieu. Mun hayang ka surga atuh tuturkeun guru-guru urang. Mun hayang ka neraka naudzubillah ulah hayang ka neraka mah. Sanajan urang geblek ge tetep hayang ka surga. Nah, iya. Masya Allah. Makanya lamun orang dipikir tadi omongan wali ayah hiji waliullah ngomong gitu teka harti ka jelema perkara nu geus ditanggung kuat amprekan padahal sing tambah keyakinan. Tuh tanya ka ibu-ibu pernah rareuneuh aya nu reuneuh aya nu henteu he eta lalai sanajan dirorojok dina bongbok ari eueuh malah lain atuh eueuh malah keluar. Ai eta ge kitu aya nu hayang reuneuh cek Allah moal sia mah moal boga anak atuh henteu nyareat mah geus ka mamana. Masya Allah biak dia biak ditu ya Allah posisi geus ganti segala kudu anu geus tuker centong segala cek Allah dia mah moal reuneuh atuh henteu aya deui nu umbung reuneuh jam marajal deui ya Allah satahun kuat dua la ilaha illallah. Tapi bagus sih emang nage di antarana cenah ge mang santri mang ya di antarana awewe nubahan barokah diajak rumah tanggana aya 3. Nah pan mamang matacan ya jaromlo kenenya maksudnya can laku atuh tenang be ulah gerang ngaji bae engke ge boga pemajikan pasti bikang. Ya, ciri awewe bahan barokah diajak rumah tanggana cek Nabi ayat 3. Mim barokatin nisa'i salasun. Awewe nu bahan barokah diajak rumah tanggana ayat 3. Hiji aisaruhunna khitbatan. Teangan awewe nu babari dilamarna. Contoh. Waduh. Sarmin bogoh ka Sarmina. Atuh contoh ieu. Cek Sarmin min minah anon cenah ka Sarmin aing mah kubogoh ieu kasia aduh aing mah mun teu kawin asal aing mah paeh nangtung ieu ya Allah aing mah min lamun eta kasia Masya Allah kadang deulekeun bae laing lamun keur ngadapang sia asa dihandapeun lamun aing keur nangkarak ieu dia asa diluhureun. Masya Allah eta neureuh eta bagian neuleuh kararas doang buk Sarmina pokokna mah aing min lamun keur nginum inget ka dia langsung kebesekan lamun aing keur dahar geus beak 2 piring inget ka dia langsung seubeuh atuh meureun bae geus beak 2 piring ieu jadi aing mah min teu kawawa ku bogoh aing mah min cek Sarmina aing kitu ka Sarmin ieu ka kula kadang deuleukeun dina naonna dina biwirna min teu kuat monyong doang corong ih aya nu kitu etanya mantak awas sih bisa anu monyong lah dikukumakeun eta sabab ya santri Cidahu anu kadang deuleukeun dina monyongna ieu waduh cek Sarmina ka Sarmin lamun bogoh isukan datang ka imah kula berangkat Sarmin siapa takut santri Cidahu santri Kang Haji Aan dilawan kecil-kecil si cabai rawit rasanya pedas saudara. Jangan macam-macam dengan santri. Santri cenah make samping, ulah neuleuh sampingna deuleuh sebrotanana. Kerak dilawan. Bener teman? Makanya mamang harus bangga dong jadi santri. Ya Allah, tingali guru-guru urang. Masya Allah, berkah. Geus kudu bangga. Cenah aya nu ngomongkeun, santri kuper, cek saha kuper. Macam-macam. Justru santri itu internasional. Tuh Ustadz Saroni tadi di Bahrain berkah Al-Quran, berkah ilmu, doa guru-guru beliau nyaho ka Bahrain, nyaho ka anu iyalah berkah ilmu santri cek sahab kuper itu nyahuan santri mah lain kuper kuprut
tenang sabab ai penyakit budug mah eta mah eta penyakit turunan teu sah jadi kiai teu budug heula mah tuh Ustaz Asep tuh main aku hari di Jakarta pan atuh mantan budug gigi saroba laju berangkat eta Sarmin mau motor ninja menang nginjem tak ulah loba omong Masya Allah datang Assalamualaikum bapak nak ngerokok bose teh anu hangit jarami ada kayak mah waduh Assalamualaikum waalaikumsalam saya cenah anjeun kula Sarmin urang mana Bojong Kenyot ai tujuan kahiji silaturahmi ka dieu nu kadua bogoh ka anak abah nu ngaran Sarminah oh geura diuk bae cek bapana ka jero min ieu di luar aya tamu jangan nanyakeun dia aing marempang kitu kolot baheula marapi coba eta saha lain pak kumaha jelema na kasep atuh sedang bajana jeung embe mah kasep keneh manehna la ilaha illallah wajan embe dibandingkeun teu kira-kira eta kolotnya Masya Allah langsung ngobrol jadi kumaneh bener bogoh ka anak abah laju kumaneh wau gitu wau di mana tina Pacebook Masya Allah nges lamun kumane bener-bener ya min isuk pageto abah tak ka dieu tak eta lamun aya awe kitu jadikeun cek Nabi sabab aisaruhunna khitbatan babari dilamarna nu kadua wa aisaruhunna mahron babari dibere mas kawina cek Sarmin min minah lamun urang dijodohkeun ku Allah ieu kumane mas kawin hayang naon abdi mah kumaha Sarmin bae wios tenang ge ridho ikhlas dunia aku eta tuh kot kokohe disebut khona ge ikhlas bae teh abdi mah oh ha jadikeun ieu mau kadang-kadang mas kawin hoyang motor meong hoyang motor beat hoyang anu mang da lieur nu kitu mah cenah naon ka hayangna geus amprekan nya geus tah babari dibere emas kawina nu katilu wa aisaruhunna waludan teangan awewe anu turunan rendei anu anina kembarna 3 kali cileutik duletik deui terus punten aya bahasa baheula rada jorok lain ngomong bahasa jorok da imah bahasa baheula teangan bikang nu tumbung meongeun nu eta tah teu laku kacolok laju bae ngajeos reuneuh kawin sabulan langsung rana sataun ngajoro sakali ngajuru opat anakna budak anak meong badeng maya jeung boga anak memening loba tatangga kula anakna 16 hirup kabeh diunggal kabupaten aya anak manehna di Rangkas aya di Cianjur aya di Bogor aya di Tangerang aya di Cengkareng aya di Pulau Gadung aya di Jakarta oh pokona mah pinuh mun balik jeung minatuna 32 dihantem incuna 120 sok silaturahmi lebaran ka imah kula atuh aing biak aqua 10 dus 135 jelema ka imah aing atuh riet hulu kue beak 10 colobong eta ku inju manehna kumaha eta kiai hewa atuh henteu ngan henek be seutik ieu ngarengsekeun ka imah kiai kitu kan ya Allah beres ya itu silaturahmi menta di Ciduan itu atuh aing beak cidu coh deui kowe sampai garing he nyiksa kiai eta kiai sampai saryawan dia ngajampe bina-bina gitu kan bener mending loba boga anak mah nu peang nu jendol nu kuru nu hideung ya Allah nu jangkung be aya kana lawang men noto ge ku jangkung nu pendek be aya dipoto be teu beunang huluna deui benar nu gendut be aya kana lawang be melag nu kuru be aya katiup angin be labuh nu hideung be aya tapi syukur bae ya ibu-ibu neng santri parawan geulis bujur hauk bisi boga salaki hideung syukuran bae ka Allah nya bisi imah santri di dia anu hideung ya bisi tapi henteu lah santri di dia mah nya ieu kajian santri di dia mah lain hideung ya kurang putih sakitu doang bisi aya imah bisi tapi mending hideung sebab naon dodol Garut ge legit dari hideung mah ai tidak tahu nya hitam-hitam buah manggis
nanti kematian pohon deui. Hitam-hitam kereta api biar hitam yang banyak yang benci lain banyak yang menanti teuing syukuran bae boga salaki hideung nuhun ya Allah Gusti abdi masaki boga salaki wios Gusti hideung-hideung ge nu penting abdi boga salaki wios Gusti jah hideung mah angel kablok kamari bage leutak nangleuk 3 cm atuh teu kanyahoan Masya Allah berkah salaki hideung ya Allah kamari bage ngariung kanyomplong cokot berkat 12 teu kanyahoan jah hideung ieu laju eta salaki abdi cenah nya kumaha mantes maneh nyaho kulit hideung make baju beureum atuh doang cakang tangkil kulit hideung make baju hideung samping hideung peci putih pan doang tai cak-cak eta ih bener ngeunaheun boga salaki hideung mah ngarendeng jebatang kaung doang adi kakak ya Allah pokona mah lamun susumputan angel kapanggih hidup nu hidang angges boga anak mending loba jadi rezekina mah geus diatur ya ku Allah ya supaya paham tambah-tambah keyakinan ibu-ibu aya nu reuneuh aya nu henteu pantuh dulur kula satahun 2 eta kaluar orok 6 bulan geus reuneuh deui pan pusing eta lain bagian dikeureueuh iya ta akhirnya maena ka bidan datang bidan kumaha cenah ieu merejeli cek bidan minum pel kabeh cek Allah reuneuh atuh reuneuh la ta'thira li syai'in minal kainati bi tabihi eueuh tapak gawe makhluk kabeh ge diirodahkeun dikudrotkeun diirodahkeun ku Gusti Allah cek adat gitu teh seuneu panas cek adat tutungna eta kayu ku seuneu damel Allah tutungna ge damel Gusti lamun seuneu kudu nutungkeun bae Nabi Ibrahim diduruk para hadirin atuh jatuh ku kumaha tah para hadirin eta dulur kula ge kitu cek Allah reuneuh nginum pel kabeh reuneuh mabok salakina reuneuh keneh bae dibualangkeun pelna dicongcong ku kotok atuh kotok endogna 2 bae eta mempan ka kotok mah deui berangkat ka bidan kumaha cenah ieu reuneuh deui bae anggas suntik sebulan sekali jos suntik kabeh cek Allah reuneuh atuh reuneuh deui bae teu kumaha tuh cek Allah reuneuh mah reuneuh sia mah kudu loba anakna ja eta atuh mah reuneuh bae ku bidan mah disuntik sebulan sekali bari leuntik suntikanan aya ku salakina nya medu nya unggal peuting atuh mun teu jret deui suntikan eta mah lain deui Pak supaya paham ya supaya tambah keimanan jelema awewe reuneuh coba nek nanya ye nu reuneuh aya ya ibu-ibu nu neuleuh dina ieu dina layar ieu eta orok di jero beuteung para hadirin hirup tah henteu hirup Masya Allah coba eta dina jero beuteung aya pabrik biskuit tahu tapi eta orok hirup naon aya pedagang bubur di Cirebon sugan gitu bapana sok ngiriman buras jalan handap Sologodor gitu pan tapi eta orok hirup boro-boro ngiriman bapana paling esok aya cenah saminggu sakali lol be cenah noong croh be ngajampe balik deui be cenah nggak sudah diperpanjang urusan ieu mah ya waduh teu beres urusanana ya ya Allah tapi hirup borosot be ngajuru orok kalem oa apa eta orok geus bisa ngojek atuh boro-boro tapi rizkina disadiakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mana ngadadak susu ibu-ibu barareuh susu ibu moal bareuh lamun teu ngajuru eta teh getih head dipindahkeun ku Allah jadi cai susu kawasa Gusti Allah mere rizkina kunaon ku amprekan kasab dititah ku Allah cau pelakeun pare pelakeun atuh enggeus geus dipelakeun mah
serahkan kanu bogana ja urang enggeus nyarean. Nah iya dititah ge dagangna, untung jeung rugi urusan Allah. Kahayang mah untung, ngan lamun sia hayang untung bae kena rugi mamarahan cek Allah neuk ngatur aing dia kan gitu. Urang mah dititahna nyareat doang, masya Allah. Taya supaya tambah-tambah keyakinan jelema kunaon perkara anu teu ditanggung ku Allah, teu diudag-udag ku urang, ibadah urang, salat urang, ngaji urang dan lain sebagainya. Maka khitan itu undang-undang Allah. Ieu di khitan endek dibersihan sabab ieu ibadah ka Gusti Allah nu ngaranna salat kudu bersih, tempat kudu bersih, baju kudu bersih, laju salina tempatna bersih, awakna bersih, bajuna bersih. Sabab ndek ibadah ka Gusti Allah. Tak ieu di khitan teh ngalaksanakeun undang-undang Allah. Sabab ieu anak titipan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus kabeh ge harayang boga anak anu soleh. Hoyong teu ye Mang santri hoyong teu jadi jalma soleh. Amin amin. Atuh aranan be soleh, insyaallah soleh kata itaina cerot bengising tai saya soleh. Maksudna di aranan soleh teh supaya soleh ka hate-hatena. Geus lamun hayang boga anak anu soleh geus teu kudu kebal-kebal madu di dieu mah bo sarua mah kuring teh alim di onang ka dieu kuring mah kitu kan anji ieu masal ka ditu datang ngiringan ieu betu geus teu kudu ngomong teu kudu ieu itu lanek naon tuh atuh cenah caramah di dieu sarua jeung dagang kadu dina beutina naon tuh diomongkeun ye di dia mah atuh santri tukang ngaji kabeh san pokokna mulai ditanya santri mau urusan ngaji mah kabeh ngaredul gitu. Atuh beda pas santri masalah subuhna ge usolli fardhu subha nya subuhnya duha. Geus lamun hayang boga anak soleh tukang son coba efekna letikeun. Latikan mun hayang boga anak anu soleh hiji indung bapana anu kudu daek berbuat amal soleh. Makana teangan ya lalaki mang santri mun neuk boga pamajikan nu rada ecreg sanajan urang rada geblek. Sabab lamun pamajikana rada endah eta anak sok rada endah. Sanajan bapana kurang ecreg teangan awewe nu rada ecreg sanajan teu ecreg total ge. Nah sebabna sabab cek Imam Syafi'i al madrasatul ula henteu al ab. Indung itu madrasah pertamana anak. Geus anak mah eta pertama pasti nyontona ka indung. Geus teangan pamajikan nu rada ecreg kumaha cenah kula mah geus boga pamajikan cenah ka haji ulah dipiceun dangdanan jaloba bengkel taya mantak mang teangan munasabah kangjeng Nabi Allah Daud ngadoa ka Allah Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzu bika min arba'atin cek Nabi Daud Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti opat perkara jeung abdi nyuhunkeun ka Gusti diraksa tinu opat perkara. Mana nu kahiji? Allahumma inni as'aluka zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti gaduh istri anu nulungan ka abdi di dunia, nulungan ka abdi di akhirat. Muga-muga pamajikan urang nu geus karawin ya urang nu geus boga pamajikan sing jadi pamajikan anu nulungan ka urang di dunia
nulungan di akhirat. Mamang nu can kawin muga-muga menangkeun pamajikan anu nulungan ka mamang di dunia jeung di akhirat. Amin ya rabbal